Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ngan ieu mah ala kadar supaya urang ngeunaheun menghadapi maut, ngeunaheun menghadapi kubur, ulah eureun-eureun maca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, memeh sare maca surat Tabarak. Hanggeus datang-datang mah. Oh, cenah kieu teh mah. Lain bantrak-bantrakeun teu maca surat Tabarak wa tah mah. Aduh. Atuh. Lamun henteu maca surat Tabarak, maca bismillah bae 1000. Tuh, sia mah hese di pagahan. Maca kulhu gitu, kulhu heula, kulhu 1000 memehes. Atawa bismillah 1000. Emang dasar meureun pijoreun malakal mautnya. Geus gideg bae cenah. Atawa cara Kangjeng Nabi bae, maca kulhu 3, falak hiji, nas hiji, tiupkeun ka dieu. Usapkeun ka awak kabeh. Hiji dijaga awak urang. Urang keur sarekan teu nyaho. Aya bayombong besi asup ka ceuli, aya sireum besi asup ka ceuli. Ya, aya WA asup ka ceuli. Iya kan sarua leuwih jahat tibatan sireum WA mah itu. Sireum omang karayap karawat bisa ditepak WA mah kan. Waduh, tatadina tunduk jadi henteu kan. Masya Allah, bibirna doang ini teu kuat ieu kering. Aduh, deres parakena mah geus kolot goblok, Masya Allah. Eta kan kos kitu teh coba. Atawa lamun aya Ki Fudoli mah azanan pun. Heuh ceulina azanan. Nu di azanan bener, nu ngazananan kitu bener. Azanan, ya Allah ya Rabb. Ulah disepelekeun nya. Urang geus bakal maot ieu Tabarak. Mun bisa tambah Waqiah, mun bisa mah deui cara Imam Ghazali surat Kahfi jeung surat Yasin, mal kaburu hees. Itu mal kaburu hees sama kos itu. Imam Ghazali mah surat Kahfi, kemudian surat Yasin, Tabarak, Waqiah, karakul 1000, Masya Allah. Numantak torikoh dari berbagai torikoh, loba anu ngamalkeun di dunia, hiji doang torikoh Ghazaliyah nu carang. Sebab pulnya nama 24 jam teh eueuh rehat. Eueuh rehat ditinggali ku urang di torikoh Ghazaliyah leundeuk saha ieu si anu neruskeun anak. Eueuh rehat sama sakali. Qadiriyah masih enteng, Naqsabandiyah gitu keneh. Qadiriyah wa Naqsabandiyah nu aya di Indonesia masih, Rifaiyah ge masih, Utsmaniyah gitu keneh, Khalidiyah masih keneh, tapi lamun urang ningar rangkaian Ghazaliyah ya Allah, endek sarena ge surat Kahfi, Yasin 3 kali, Waqiah, Tabarak, kulhu 1000, bismillah 1000. Endek iraha hesna. Ndek irahes. Tuh kan? Kan ai Qadiriyah mah gampang, seetik ya mah. Sare biasa bae ke hudang ti beuting, mandi wudu, nah paling ge zikir, we salat 2 rakaat zikir, hees deui gampang. Tetapi Ghazaliyah mah pohara. Hese teh mah geus bae teh mah nya lamun teu bisa maca surat Tabarak, kulhu 1000 teu bisa keneh, bismillah 1000 teu bisa. Kulhu bae 3 paling ringan di Kangjeng Nabi sakali deui, kulhu na 3, falak na hiji, nas na hiji, fatah hiji, tiupkeun ka leungeun 2, terus usah karak sare. Insyaallah hiji sakarat nang kebabari, nomor kedua ke di jero kuburanana aya nu mangjawab. Urang maot, sanggeus maot, terus dikubur, geus dikubur talqin. Begitu talqin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa hayyun daimul la yamutu bi yadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cek Imam Subki di dinya urang hudang. Hudang langsung nyekel ieu maot. Bentak. Tataba. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Diuk. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
urangna di jero kubur nu maca talqin di luhur maha kawasa Allah kadenge urang mun masih kene hirup boro-boro urang di jero tanah di kamar aya jelema jojoakan teu kadenge tapi geus maot urang geus aya di alam barzah urangna di jero kubur nu talqin di luhur kadenge mun teu percaya geura paeh ge coba ge kita aja begitu langsung idza sa'alaka marabbuka wa man nabiyuka ngadengekeun memperhatikan sampai selesai beres baralik lu ngubur datang memeh datang malaikat munkar nakir malaikat amal heula datang Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam urang nanya ya nu maot teh ieu saha ya iya babaturan ente waktu di dunia ih jasar ente boga batur kasep kieu ieu bak kasep amat iya geus tenang bae engke heula ieu saha ieu teh salat 5 waktu puasa Senin Kemis samping Ramadan sedekah Rajab jeung sajabana tahajud duha dihijikeun jadi kula ieu teh malaikat rahmat ngaranna amal teh geus tenang pokona kieu bae lanehan ente mah tenang we sakedeung di bakal aya malaikat munkar nakir nanya kula nu ngajawab ente tenang Masya Allah keur meujeuhna di jero kubur kos kitu urang aya nu ngabubungah dek kumaha teu ngeunaheunana ngeunaheun datang walaka malaikat munkar nakir dek nanya teh ya nyana geus aya munkar nakir di hulueun nyana geus aya munkar nakir di tengah nyana geus aya munkar nakir di suku nyana geus aya bahkan mun urang maca surat tabarok nage misah jadi malaikat khusus begitu nanya ndek nanya ya saha cak malaikat munkar nakir satpam ulah wani-wani nanya ya kalang dadana ya Allah nu ngajawab tabarok alhamdulillah kok susuk maca bae sia ngeunah bae potongan nya waktu situ ya kari tabarok ya Allah ya Rabb lailah cerita tentang di jero kubur kabeneran jelema nu jore salat tara zakat kitu keneh dan lain-lain sebagainya amalnya dihijikeun mabok zina, judi, main remi, naon deui teh batur remi teh? Tuh domino, naon deui? Cepet. Naon deui? Cepet sebutan bae. Menyebut bandar meureun ya. Ya Allah ya Rabb. Begitu poek di jero kuburan bayangkeun nu tadi makan cak. Dibantak doana ge eta Kangjeng Nabi ya Allah. Ausi madkhalahu dan lain-lain sebagainya. Nah, iya begitu poek jol jelema nu kos kitu aya remeng-remeng rada kadeuleu mah. Ieu saha? Ke ieu saha ieu jore amat. Ieu batur sia. Asana kula teu boga babaturan kos kieu paling jore ge Haji Pendi kok ieu jore amat. Dah sia. Ieu batur sia. Batur di mana aja kula mah teu boga batur kos. Salat sia henteu aing. Puasa henteu aing, zakat henteu aing, sedekah tilok aing, haji henteu aing tah amal-amal sia ya mabok ya zina ya judi dijadikeun aing. Sakedeung deui sia bakal aya malaikat munkar nakir. Sia. Mawa pentungan sia. Aing mah teu tanggung jawab rasakeun ku sia. Bayangkeun ku urang. Masya Allah kan. Nah iyalah hati-hati urang bakal jasa seperti eta. Malam ieu sugan jadi itibar ka urang. Hati-hati si hade urang bakal menghadapi maut amal urang bakal dibuktikan ku Gusti Allah bakal jadi batur urang sakumaha anu dijelas-jelaskeun yatbaul mayit salasah hiji amal nomor kadua na dunia nomor katilu na ahli nu dua indit balik nu hiji jadi batur urang terus be mimiti asup ka kubur datang ka terus ke baturan urang ka mahsyar terus timbang amal batur urang terus bae nutur-nutur urang bae nu eta. Bisa dibayangkan ku urang lamun batur urang joreng terus nunutur urang bae mana teuing isina mana teuing sieuna mana teuing mulai ti ayeuna urang rada dibuka mata hate urang mumpung aya keneh waktu si hade nya
urang ngenali ka Gusti Allah ku cara urang guguru kanu geus nyaho ka Gusti Allah. Urang baca sholawat guguru kanu geus bisa maca sholawat. Urang salat guguru kanu geus bisa salat. Urang endek zakat guguru kanu geus bisa zakat. Aya aturan-aturanana supaya urang maot aya dina ngalaksanakeun syariah tur ikhlas. Intina urang aya dina ridho Allah Subhanahu